ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain ila hadrati sahibi hadzal kitabi Sayyidi Ahmad Al-Hashimi wa ila hadrati Kyai Ahmad Fahru Razi nafa'allahu bi'ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan tasyuruna bi malikas salihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samtu ari jempe eta sayyidul akhlaki gustina akhlak. Waman jeung sajalma mazaha anu sok heureuy ieu man ustukhifa maka diremehkeun sahabihi kalawan ieu man. Rawah Dailamiyu an Anasin as-salatu ari salat fi jama'atin dina kaayaan jamaah eta ta'dilu ngabanding ieu salatul jamaah khamsan kana 5 wa isrina jeung 20 naonana salatan darajat salatna. Fa idza shallama kalamut maka di mana-mana salat man ha kana ieu salat fi falatin dina tegalan lapangan fa atamma tuluy nyampurnakeun ieu man ruku'aha kana rukuna ieu salat wa sujudaha jeung kana sujudna ieu salat balagot maka nepi ieu salat khamsina kalawan 50 naonana salatan darajat salatna. Rawahu Hakim an Abi Sa'idin. As-salatu ari salat eta imaduddin tihangna agama. As-salatu ari salat eta miftahun kunci kulli khairin sakabeh kaalusan. Rawahu Tabrani. As-salatu ari salat fi Masjidil Harami eta bimiati alfin salatin ngabanding kana 100.000 kali salat. Wa sholatu ari salat fi masjidi di Masjid Nabawi eta bi alfi sholatin ngabanding kana 1000 kali salat. Wa sholatu jeung ari fi baitil maqdisi di Masjid Aqsa eta bi khamsimiati sholatin ngabanding kana 500 kali salat.
rawah Tabrani as-sholatu ari sholawat alayya ka kami jeung nabi etanu alayya ka kami eta nurun bakal jadi cahaya ala siroti nalika lintas sirot. Faman maka ari sajalma eta sholawat ieu man alayya ka kami yaumal jumuati dina poean 3 poe kahareup samanina kalawan 80 naonana marotan balikana barodasi awe mun gareulis kieu aduh kufirat maka bakal dihampura lahu ka ieu man naon dzunubu pirang dzunubu samanina pirang-pirang dosa 80 naonana aman tauna rawahu Daruqutni an Abi Hurairah asyamu ari praktek ibadah anu tos kalangkung bulan kamari wal Qur'anu jeung tradisi anu tos kaliwat tapi ayeuna jarang dipake deui da geus event geus kaliwat event maksudna anu malas mah kaliwat we eta yasfa'ani bakal nyafaatan ieu siam jeung maca Qur'an lil abdi ka hiji hamba yaumal kiamati dina poean kiamat yaqulu ngucap saha asyamu praktek ibadah anu tos kalangkung bulan kamari aya Robi tegasna duh pangeran abdi ini saenyana kami abdi eta mana tu nyegah abdi huka ieu abd atau ama kana ngadahar seblak ceker liwet nasi koneng gorengan wa syahawati jeung kana pirang-pirang syahwat binahari dina berang fasyafi' maka muga nyapaatan tuan ni ka abdi fihi dina ieu abd wa yaqulu jeung ngucap naon Al-Qur'anu anu jarang disentuh ku urang anu jarang dibaca ku urang Robbi duh pangeran abdi mana tu nyegah abdi huka ieu abd anau makana tedung anau makana tedung bilaili dina peuting fasyafi'a maka mudah-mudahan nyapaatan tuan ni ka abdi fihi dina ieu abd syafa'a yusyafi'ani fayusyafa'ani maka nyapaatan ieu dua ieu Quran jeung siam Baihaqi an Ibni Umar as-shadaqatu ari shadaqah ala wajhiha dina jalana ieu shadaqah wastinaul ma'ruf jeung nyieun kahadean wa birrul walidaini jeung alus ka bokap nyokap wasilaturahim jeung eta tu hawilu bakal
ngarobah ieu kabeh kullu jam'in muannas asyaqaa kana kacilakaan sa'adatan dirubah kana kebahagiaan. Watazidu jeung nambahan ieu kabeh fil umuri dina umur. Wataki jeung geus kamari di logat masori asui. Rawah Abu Naimin. As-sabru ari sabar eta inda sadmatil ula. Nalika kajadian anu mimiti. Asyamu ari puasa. Eta junnatun. Nah, dipakekeun tentara teh dinu tangan teh nu beusi teh naon? Ngeun naon? Perisai bahasa Sundana naon? Tameng. Eta junnatun tameng. Rawah Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Asumtu ari jempe eta sayyidul ahlaki gustina ahlak. Waman jeung saha jalma mazaha anu sok heureuy ieu man ustukhiffa maka bakal diremehkeun ieu man naon bihi kalawan ieu man. As-sholatu ari fi jamaatin dina kayan jamaah eta ta'dilu ngabanding ieu sholatul jamaah khamsan kana 5 wa isrina jeung 20 naunana sholatan sholatna fa idza sholla maka lamun sholat ieu man ha kana ieu jamaah fi falatin dina tegalan atau lapangan Patama tuluy nyampurnakeun ieu man ruku'aha kana rukuna ieu sholat wa sujudaha jeung sujudna ieu sholat balagot bakal nempi ieu sholat khamsina kalawan kana 50 naunana sholatan. As-sholatu ari sholat eta imadudin tihangna agama. As-sholatu ari sholat eta miftahu kulli khairin kuncina sakabeh kaalusan. As-sholatu ari sholat fi masjidil haram eta bimi'ati alfi sholatin ngabanding kana 100.000 sholat. Was-sholatu fi masjidi eta bi alfi sholatin ngabanding kana 1000 kali sholat. Was-sholatu fi baitil maqdisi eta bi khamsimi'ati sholatin ngabanding kana 500 kali sholat. Berang baca heula. Anu sok naon? Meureui. Ieu man ustuhifa. Naon bihi kalau ieu man? Bandingan. Naon nu ngabandingan teh pail namana. Ta'dilu ngabandingan ieu sholatul jamaah. Khamsan kana 5 wa isrina jeung 20 naunana sholatan sholatna fa idza sholla maka lamun sholat ieu man ha kana jamaah fi falatin dina tegalan fa atama tuluy nyampurnakeun ieu man ruku'aha kana rukuna ieu sholat wa sujudaha ieu sujudna ieu sholat balagot maka nepi ieu sholat khamsina kala 50 naunana sholatan sholatna. Bismillahirrahmanirrahim.
As-samtu sayyidul ahlaki wa man mazaha ustukhifa bihi. Ari jempe teh nyaeta gustina ahlak. Jempe dina perkara anu memang kudu jempe. Tapi lamun dina perkara anu kudu naon seurang teh berkoar-koar teh bahasa urang nama speak up. Maka kudu speak up. Sok aya paribahasa budak 2 tahun diajar jeung ngomong 2 tahun aya ngomong teh rata-rata 2 tahun aya lancar gitu nyebutkeun a pa ma can lancar setahun setengah karek ma 2 tahun karek mah karek apa 2 tahun ngalatih bicara mah ti orok nepi ka 2 tahun ngalatih jeung bicara. Tapi Masya Allah ngalatih jeung jempe mah saumur-umur. Ngalatih jempe mah saumur-umur. Nepi ka maot dilatih jempe teh. Dasar sifat jelema gitu nya dah kana ngobrol teh resep gitu. Kana ngobrol teh. Tapi lamun seandainya perkara eta perkara anu baik teu naon hok speak up gitu nya. Jika seperti pengawasan, seperti ngajar, seperti hal-hal anu sanesna anu berbentuk kebaikan mangga. Tapi lamun sifatna tepati penting mending jempe gitu. Sok aya paribahasa diam itu emas gitu cek bahasa Indonesia mah. Diam itu emas. Sabab aya suatu keadaan di tubuh orang fisik gitu. Teu boga kekuatan secara fisik tapi mempunyai kekuatan secara non fisik. Eta naon lidah. Lidah tidak mempunyai kekuatan fisik naon ukur ngarasa hungkul. Tapi lidah mempunyai kekuatan non fisik anu kekuatan nanti bisa nembus 7 turunan. Naon ucapan anu goreng, ucapan anu nganyerihatekeun ka batur. Nepi ka 7 turunan bisa turun temurun tah. Perang saudara kan sebab muasalna ku ucapan. Perang saudara salah sawiusna ku perang Paderi antara rakyat Aceh anu dipimpin ku Imam Bonjol atau ku Cut Nyadin perang jeung kolonial VOC dinu letah eta bisa perang saudara gitu. Waman mazaha ustukhifa bih sing sajalma anu resep guyon maka bakal diremehkeun ku jalmi. Gitunya. Ari Arabi ngaos kudu guyon eta mah seni lah. Ai ngaos serius teuing kitu juga malaikat Ijroil serius. Kieu tegang terus kudu aya guyon-guyonan we kitu nya. Seni dinu ngaos mah. Tapi masyhur seni bari guyon teh di Jawa Barat, di Jawa Timur mah teu pati seni. Ngaos bari guyon teh teu pati seni. Di Jawa Barat teu pati seni teh. Bahkan guru abi mah aya di Kubangsari di Ciamis. Lamun anjeunna ngawulang kan ngawulangna sadinten 8 jam. Nuju nunutan sok diheureuyan ku santri. Ku eta mah guru diheureuyan ku santri. Tos sepuh anjeunna tos aya 75 tahunan mah. Sedih geunggeureahkeun ku santri teh kan saakangna sok tos sepuh. Terus bawa ditunduh. Teu diheureuikeun gitu kan. Tapi heureuna heureuy takdim gitu. Gebrag-gebrag meja teh ku murid teh. Pangersa pilih bade kulem di kamar pangersa tong di majelis gitu. Akangna aduh cenah pohonnya jang gitu. Seni gitu. Keur ngaos mah seni dan naon. Gitu kapungkur kitunya iya Pak Ajang. Wah kana heureuina teh. Heureuy gitu. Tapi sekali serius nah serem serius. Sekali serius teh serem. Masih gana sok serius eta sok masih gana gitu. Masih kena bahasa digantung di bulan masih kena aya abadinya eta digantung di bulan. Di zaman abi kelas 1 SD nepi ka ayeuna bahasa kena eta kene digantung saya di bulan. Da moal percaya saja lamun digantung di bulan kitu nya. Eta mah heureuy guru ka murid gitu. Lamun mah aya sepuh anu teu narimakeun budakna dicarekan di pondok cepa ajang gitu kapungkur. Aya datang kolotna datang untuk ku aing kolotna dicarekan saruana gitu nya. Kapungkur zaman Nabi ngaos di dieu ngaosieun
teu ngaos leuwih sieun si makna itu Pak Ajang gitu ngaos sieun teu ngaos leuwih sieun anehna teh jadi lamun sakalina teu ngaos ngaliwat ka dinya teh rada deg-degan eta teh deg-degan kapungkur keur masa-masa keur sehatna gitu serem eta teh pami nuju kapungkur mah sok jamaah ngaimaman wae di dieu teh jam 5 teh rame barudak teh mana pacina teh kapungkur teh jadi pusata pengawasan di kaca-kaca ka dieu kebon suuk ka dieu ciayunan ka dieu tulir di puskesmas ka dari kapungkur mah teka tampung itu bobotoh teh rusuh di dieu teh rusuh barudak rusuh katukang teh tuh cantara rangnya zamanan ku bilik aya teh ku papan jadi aya kantos ngali fotona can madas ieu ku papan kantos ngali eta nepi ka katukang teh teka tampung di ditu ngaos kapungkur ieu teh madrasah sasani boga ngaos pinuh di masjid di dieu pinuh wah ieu teh jadi majelis bobotoh we di dieu teh bobotoh karena Allah gitu ngaos teh pinuh atuh sakalina nya Pak Ustad Pak Ajang gandeng atuh ngaranna budak leutik gitu nya di masjid wah recet gandeng gitu celek keluar di gang eta gang Ahendra katingali raraina cek langsung jiga naon jiga angkat tincak jempling wah kabungkur mah serem ya kabungkur mah serem gitu nuju anomna gitunya nuju masa sehat-sehat da deg-degan ngaos ge deg-degan gitu jajar tasrifan baheula teh nasoroyan suruh teu bisa wae gitu corekan gebrak-gebrak gitu dorobaya 1000 drum band coba cek Pak Ajang teh ablaha yublihu boloho gitu. Tawadah daro yudah diru dahdiran araraya we kitu kabungkur mah kana ngabodorna teh ngabodor teras tapi sakalina serius pisan tak kitu lamun aya dinu ngaos heureuy sanes tujuan heureuy tapi seni eta mah supaya teu jenuh teuing aya bisi dik mode serius mangga bidik mode serius ka akhir gitu nya moal heureuy-heureuy ngan jareunuh meureun jareunuh tak kitu jalmi anu resep heureuy gitu ieu mah dina situasi anu memang serius heureuy bakal disepelekeun ku hiji jalmi suatu saat raja di Cina hilap di dinasti Shang gitu namina teh ngagaduhan istri anu sok baeud wae sifat awe kitu nya baeudan awe mah babari baeud awe mah kitu nya teu kaop saeutik kitu teu pira digaplok ku papan baeud gitu digaplok ku papan baeud we teh gitu teu pira kitu nya takol ku non digebug ku naon ku dekol teu pira baeud we disabet ku kampak baeud teu pira padahal mah kitu nya baeud we kitu tah ieu istri raja Cina teh baeud gitu ari seorang lelaki kitu nya sifatna menghibur lalaki mah kahayang awe teh cenah mah ketika sedih teh dihibur dibujuk awe teh dibujuk ari eneng kunaon gitu babari ngelegan awe bere dahareun langsung da bager deui awe mah bere dahareun awe langsung seri deui gitu pengalaman geus rada luhur gitu nya ribet awe bere dahareun langsung bager deui gitu tah ieu atuh zaman dinasti Cina mah can aya zaman GoFood gitu nya naon istrina sok baeud wae atuh ku rajana naon ngahibur tujuanna naon supaya istrina teu baeud naon ngahiburna kapungkur aya ngadamel naon tembok raksasa Cina dibangunna selama 2000 tahun 2000 tahunnya dibangunna bayangkeun tah tiap tembok raksasa Cina teh gaduh menara-menara pemantau nah raja Cina iseng raja Cina teh ngahibur istrina naon ngahurungkeun obor ari ngahurungkeun obor dina menara pemantauan berarti tanda aya serangan ti pihak musuh
atuh kudu dihurungkeun obor teh pasukan-pasukan teh pada raribut gitunya. Wah gitu nu ieu mah nu itu mah nu ieu mah nu itu mah si istri sisirian padahal perang sisirian gagal-gagalan geuningan giginya resep gitunya cek pasukan kehet ieu raja gini kalau kamu permainkan aing gitu perang naon lah ngurungkeun ieu jadi we kitu urang teh canaon-canaon ke bala-bala karek setengah dipicieun deui cek pasukan teh bala-bala ieu gehu apa kieu mah apa teh heureuy raja teh kitu heureuy padahal situasi menara pemantau teh situasi anu naon sakral teu bisa dipake heureuy suatu saat aya bener serangan ti pihak musuh ngahurungkeun tuh obor ti pihak kerajaan atuh cek masyarakat raja mah keur heureuy diantep ngahurungkeun obor keur heureuy sigana mah keur ngaprank ieu mah keur di video kena FYP-keun TikTok cek masyarakat teh atuh antukna mah naon serangan asli ti pihak musuh tembus ka tembok raksasa Cina ta eta heureuy dina situasi anu serius gitu lamun heureuy mangga heureuy teu naongan di situasi memang anu kudu heureuy tapi lamun situasi serius gitunya kudu bisa menempatkan mana kudu heureuy mana kudu serius gitu kudu serius mana kudu heureuy mana tempat-tempatkeun gitu ketika heureuy teu naon bebas ketika serius as-sholatu fi jama'atin ta'dilu menurut hadis anu sanesna nyaeta salat jamaah teh ngabanding kana 20 kali 5 derajat kamari 27 sedangkan dina hadis ieu nyaeta 25 derajat sami-sami wae gitu intina ngalangkungan derajat salat daripada sorangan lamun mah hiji jalma salat dina kaayaan berjamaah di lapangan tuluy nyampurnakeun kana rukuna tuluy nyampurnakeun kana sujudna maka salat dina lapangan eta bari kaayaan jamaah ngabanding kana 50 kali salat jamaah seperti di dieu tah di lapang. As-sholatu imaduddin ari salat tihang agama sing sajalma anu ngalakonan salat insyaallah agamana pageuh tapi lamun jalma geus ninggalkeun kana salat maka sagalana ngarembet bakal naon acak-acakan pokona mah komo lamun ngingkar kana salat wah eta mah langsung kafir gitu ngingkar kana salat wah naon salat ge nu salat mah anggar we kitu-kitu keneh nu salat caritana jadi beunghar salat mah lain tujuan beunghar gitu tujuan ibadah salat salatu miftahu kulli khairin ari salat teh nyaeta naon sakabeh kunci kebaikan dina salat teh lamun mah salat orang naon aqimus shalah ari aqim naon negakeun salat ketika salat tegakkeun nilai-nilai salat ditegakkeun ketika di luar salat seperti naon khusyuk seperti naon tumanina seperti naon sujud ngalemahkeun diri gitu lamun dipraktekkeun di luar salat praktek-praktek salat eta nilai-nilai salat eta bakal jadi kunci kebaikan salatu fi masjidil haram salat di masjidil haram ngabandi kana 100 ribu salatnya bener-bener hadisna 100.000 kali salat atau lamun orang salat subuh sakali di dieu lamun di Masjidil Haram sakali salat subuh berarti ngabani kana 100.000 kali salat di luar Masjidil Haram gitu sabaraha ratus tahuneun tah eta teh sedangkan salat di Masjid Nabawi sabaraha ngabani kana 1.000 salat tuh Masjidil Haram megagah gitu nya teras kumaha lamun salat di Masjidil Aqsa nyaeta ngabani kana 500 kali salat berarti tetap derajat nu paling tinggi mah Masjidil Haram ari haram dirinya teh nyaeta naon haram teh artina mulia dimuliakeun sanes haram gitu nya ya, haram di urang identik ulah ditincak ulah diangge ulah diragap ulah dimakan maksud haram dirinya teh naon dimuliakeun haroma teh artina teh dimuliakan pakai jaminu ihram dimuliakeun jami teh as-shalawatu alayya nurun sing sajalma anu sok maca shalawat ka kanjing Nabi maka shalawat eta bakal jadi cahaya engke nalika urang ngalewatan jembatan Sirat tuluy sing sajalma maca shalawat ka kanjing Nabi dina poean Jumaah sabanyak 80 kali
cekap gitu nya mah sholawat teh sallallahu ala Muhammad sallallahu paling pendek sallallahu ala Muhammad paling pendek tah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad kapungkur abi dawam eta hampir 4 tahun teh sehari-hari 1000 aya 4 tahun langkungan kan kali-kali jadi kedul abi teh bahasa mah 1000 teh sehari gitu sallallahu ala Muhammad sallallahu gitu kali-kali jadi kedul gitu abi tah jadi cengke cahaya ketika sirat ngaliwat sirat sing saja anu maca sholawat ka Kanjeng Nabi 80 kali dina poean Jumaah maka bakal dihapura dosana sebanyak 80 tahun gitu nya dihapunten tapi dosa-dosana bersifat kecil gitu nya teu dosa-dosa gede anu sifatna hubungan sareng Allah seperti dosa ngabohong tuluy naon deui dosa naon selain ngabohong anu level-levelna rendahan gitulah dosana teh muka tiung teh dosa leutik teh lain dosa gede muka tiung teh dosa leutik masih kene bisa kahapus ku istighfarnya muka tiung teh atau apa gitu geus muka tiungnya tinggal istighfar lain kitu maksudna teh gitu muka tiung teh secara hukum muka aurat teh hukumna dosa leutik henteu mata kupur henteu asa buka tiung istighfar bisa dikaluar ya baru ka tiung ayeuna di dieu so baca istighfar sallallahu asup hapus dikit ka tiung tah tahu naon di bakal diapura dosana 80 tahun tapi lamun dosa-dosana sekelas berat gitu nya seperti zina mabok naon deui murtad eta mah beda deui dosana asyamu wal Qur'an puasa jeung maca Quran teh bakal nyafaatan ketika poean kiamat kumaha bentuk syafaatna nyaeta nyarios tah puasa teh ngarupakeun makhluk gitu Robbi inni mana'tuhu ta'am duh Gusti abdi bersaksi bahwa ieu jalmi teh salila bulan Ramadan teh sering puasa ieu teras jalmi teh salila bulan puasa teh menahan diri dari makan dan minum anu biasana makan pagi-pagi karena gorengan 5 dihilangkeun diganti kana subuh saacan subuh anu biasa enjing-enjing teh kana naon kana minuman kana itu digentos kana subuh saacan subuh teu cukup minum jeung makan anu ditahan teh syahwat gitunya anu biasa hoyong ieu ditahan gitu salila Ramadan mah ditahanna dinu naon dinu kaayaan siang-siang sedangkan siang adalah waktu anu efektif gitunya beda jeung waktu malam efektif siang teh waktu jeung gugah kan siang malam mah reaksi tubuh teh geus hayang meminta istirahat malam mah siang mah nyerenteng awak teh hayang itu hayang ieu gitu tapi ditahan makan dan minum ditahan syahwat ditahan maka jalmi anu ngalakonan eta bakal disyafaatan ku si puasa eta nyebutkeun nyungkeun syafaat ka Allah ya Allah gitu Robbi inni mana'tu ta'am wa syahwat bin nahar fasyafa'ni mifih syafaatan ieu jalmi Gusti atuh teu eleh oge sami Al-Qur'an sok dibaca ku urang ka salila Ramadan anu taramat teh di dieu Qur'an pamagat anu tamat teu 30 juz teu istri anu tamat teu nah teu taramat lebar teu tamat lebar gitu nya padahal sajuz teh setengah jaman eta teh setengah juz setengah jaman lebar gitu nya atau setahun sekali event itu semua event Ramadan setahun sekali gitu minimal gitu nya tak sami Qur'ani bakal nyapaatan duh Gusti ieu jalmi teh keur mah enjing-enjingna puasa bungina diangge maca Qur'an ya beres taraweh nu sok taraweh maca Qur'an gitu duh Gusti syafaatan ieu jalmi ieu kalawan syafaat kaula saur Qur'an teh tah gitu nya atuh teu di bulan Ramadan we kitu nya puasa mangga bisa bade puasa Daud Senin Kemis puasa wedal atau Quran teu kudu event Ramadan wae kitu nya minimal sehari atuh ayalah sain mah kitu kapungkur emot saur Bu Aneng sain mah kudu aya we sadinten mah tong kaliwat gitu. Sabab Quran teh obat
lamun araranjeun abi gitunya ketika nalika sedih nalika kabingung obat teh naon maca Quran, baca Quran langsung hati teh tenang gitu. Padahal secara fisik teu aya reaksi obat gitu, tapi Quran mah nya eta mah langsung gitu kaberkahan di Quran. Maca Quran gitu hati teh jauh tenang di asalna gelisah itu ieu baca Quran jadi tenang deui gitu. Aduh eta karek di dunia kumaha engke nya di akhirat teu kabayang kumaha syafaat Quran teh. As-shadaqatu ala wajhiha wastinaul ma'ruf ari sodakoh dina jalan sodakoh. Maksudna naon jalan sodakoh teh? Sodakoh memang dina hal anu sejalan dengan syariat. Maksud sodakoh di dieu teh. Misal syariat teh naon aya pangaosan yeuh. Pangaosan malam Senin atuh urang teh sodakoh ngirim naon katuangan jeung jamaahna ke lamun bubaran ngaos teh tara ruang. Lamun aya santri ngararaos di pasihan itu ieu. Lamun aya Jumat berkah gitu. Sejalan kan sodakoh jeung nilai ibadah. Tong sampai sodakoh teh karena anu jalan anu salin sodakoh nyaeta naon misal aya dangdutan ye dek sodakoh kabiduan ye sejak sodakoh nyawer kabiduan lain gaplok begitu mulai sodakoh eta mah nyawer gitu tujuanna bener naon ieu kan biduana teh gaduh anak pamajikan itunya sedangkan anak pamajikan butuh beas sodakoh we ieu kabiduan gitu tapi lewat dangdutan lain sodakoh nu gitu mah tujuanna alus secara naon dohiriyah secara maknawiyah mah jore na kitu teh ulah sodakoh kitu teh wastinaul ma'ruf berbuat kebaikan imah hadisna sami sareng tadi tuluy sare ka indung bapa tuluy silaturahimi maka bakal mindahkeun naon as-saqo saadatan mindahkeun tina hal-hal anu bakal bersifat cilaka dirubah jadi sifat-sifat hal-hal anu bahagia. Aya salah sawias doati Sayyidina Abdul Qadir gitu. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitab syakian tuh sako au mahruman au matrudan fa asbitni indaka fi umil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat. Allahumma in kunta katabtani ya Allah lamun mah anjeun nakdirkeun kaula di Lauhil Mahfuz syakian cilaka, mahruman terhalang, matrudan tertolak. Fa asbitni indaka fi umil kitab Gusti tetepkeun lah gitu. Dirobah eta teh tu hawil robah. Nah dirobah sabab naon gitu Gusti mah naon cek Quran ge yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Naon yamhullahu ma yasha wa yuthbit hilap di kadituna teh. Duh Gusti da Lauhil Mahfuz teh gaduh gamparan kolam gaduh gamparan gitu saur Abdul Qadir teh abdi manyuhungkeun dirobah teh kanu ngagaduhana we gitu. Da kalam anu gamparan Lauhil Mahfuz anu gamparan hoyong dirobah fa asbitni indaka fi umil kitab sa'idan bahagia marzuqon dirizkian muwaffaqon lil khairat ngepas karena kebaikan-kebaikan. Apakah takdir bisa dirubah? Bisa dirubah ku doa. Bisa dirubah ku doa. Nah bisa dirubah dan nu ngarobahna ge Gusti Allah. Lauhil Mahfuz nu Gusti Allah, qalam nu Gusti Allah. Nyungkeun ka Allah yang dirobah teh. Ya Allah misaki yang dirobah Gusti. Robahkeun. Kayaan abi tina A kana B, tina B kana C, tina C kana D. Tuluy naon deui padilah-padilah tadi nu di luhur teh bakal nambahan kana umur. Tuluy menjaga dari mati dalam keadaan suul khotimah. As-sabru inda sadmatil ula gitu. Ari ta'rif sabar teh naon? Sabar teh ketika nalika keuna musibah anu pertama. Maksudna teh naon maksudna? Ketika misal urang ngagaduhan barang A tiba-tiba barang A eta teh hilang maka sobarna kudu langsung dimimiti innalillahi barang teh ka mana nya gitu. Tong sampai nyebut naon anjir ieu ka mana barang gitu sae paribasa geuh asa nu mauk ieu gitu meuli bahasa-bahasa santri geus kalaluar geus kara itu teh mangkluk kamarana ieu nu madog gitu santri
ka mana ieu deh geus kalilaan geus teu kapangi geus teang-teang geus kieu mah kudu sabar ieu mah ujian ti Gusti Allah. Lain kitu maksudna sabar teh ketika leungit sabar we Gusti. Mangga gitu. Tapi hesenya karena derajat-derajat nu kieu teh hese kudu dilatih gitu. Dilatih hese nu kieu teh. Rata-rata sabar teh ketika geus naon? Mun urang mah geus misuh-misuh Sundana misuh-misuh naon? Misuh-misuh Sundana naon? Mi apa misuh-misuh? Urang mah naon ngacaprak gitu gitu. Ka mana wae ngomong teh. Kesal gitu, misuh-misuh Sundana naon? Kukulutus tah bener. Kukulutus bahasa Jawana misuh-misuh. Bahasa Jawana misuh-misuh. Kukulutus. Tah sabar teh naon ketika mimiti langsung sabar tong kukulutus heula geus lila geus wara kukulutusna. Gara sabar gitu. Tapi teu naon nu kitu ge masih kana aya untungna kitu aya untungna sabar teu kukulutus terus kitu nya. Teu kukulutus terus. Besok aneh kitu nya abis salila di kobong. Nah, tiap di kobong teh aya we kitu nya oknum sarik teh. Sarik teh naon pencuri teh aya we kitu nya. Kadang jadi pelaku, kadang jadi korban gitu abi gitu. Kadang jadi pelaku, kadang jadi korban gitu. Tapi korbanna nya korban ya teu naon ridho we. Tapi pelakuna semi-semi kumaha gitu nya. Semi-semi cenah pasti ridhoeun ieu mah. Pasti ridhoeun. Misal hal-hal euy ketika di kobong nu teu karasa eta teh dosa. Naon? Ka cai gitu nya. Bade nyeuseut teh aya rinso, aya ningali rinso ieu ngagogoleran. Mang, ieu nyungkeun rinso mangga canak nyarira. Nanya sorangan dijawab ku sorangan gitu nya. Baheula abi gitu. Mang ieu rinso nu saha? Kudu ngomong. Oh mangga wios canak wios gitu. Ngobrol sorangan di WC teh sorangan. Nyeuseut kitu cik patut rinso ka mana gitu nya. Sampo, sabun mah gitu nya. Seni di santri gitu teh gitu kadang jadi korban, kadang jadi pelaku gitu teh. Galib teh di pameuget nu kitu. Galib di istri, wah di istri mah moal sigana rapih gitu. Tapi seri-serina beda ieu mah gitu. Kadang jadi korban, kadang jadi pelaku sami istri teu. Henteu, wah bener rapih ya istri mah. Kudu dicontoh ta istri. Tingali rapih gitu nya istri mah gitu. Rapi nya teu naon gitu nya. Rapi usahakeun lamun di kobong biasa rapi kacacanak teh ka bumi rapi. Tapi lamun di kobong biasa berak-beri-bru kacacanak ka bumi teh berak-beri-bru. Abinya alhamdulillah salami di kobong katelah rapih di kobong teh abi teh. Katelah rapih. Bobo rapih wae, teras lomari rapih gitu nya. Acuk rapih wae, jarang nu wah jika santri-santri santri-santri salapiah anu nuju puber hayang katingali hayang katanggar cek bahasa Banten mah naon buk dipanjangkeun ka dieu. Tapi lamun panjangna ngeunaheun mah teu naon kitu nya jiga endin tah. Akil eta geunaheun panjang tapi geunaheun katinggalina teh rapih gitu nya. Di endorse iklan Sun Silek ge bakal jadi. Naon si Anggun teh iklan naon? Anggun C Sasmi teh iklan sampo naon? Penti naon? Jargona teh aku naon? Aku naon pindah ke sampo lain naon? Naon? Aku jadi sampo lain terus kumaha deui? Langsung nyerengeh gitu nya. Aku jadi duta sampo lain. Hehehe gitu. Daik ari rambut-rambut nu kitu mah kitu mantes jika akil mantes endieun marantes gitu nya. Tapi mah rambutna teh keur mah galing tara disampo kopeah beureum awig-awigan wah jiga bebegik sawah keur leumpah eta mah gitu nya. Saya sandiri nu teu sadar diri tujuanna mah alus hayang manyangkeun rambut tapi teu sadar diri bahwa rambut teh memang kudu dicepak botakeun anu kudu panjang gitu nya. Aya gitu. Rambut anu memang bagus panjang, anu bagus pendek gitu. Kapungkur abi kantos panjang gitu nya. Ka dieu tah lebih ka tonggong mah ya. Ngan di dieu panjang, ka dieu aripis bulu-bulu laleutik ka dieu kan panjang ya boga teh laleutik panjang.
Adi saya kantos kernalar alpiah kapunggur. Sok aya paribasa di kobong mah alpiah cantamat mau ditek-tek buuk teh gitu. Tungtungna mah buuk teu manjangan gitu, alpiah teu manjangan sarua gitu. Tungtungna mah paribasa gitu. Tapi anehna gitu nya Gusti Allah teh adil. Kadang aya istri teh dipasihan rambut teh tepati bagus, panjang teh. Tapi aya lalaki nu bagus teh. Sok aya kadang istri teh anu sirik ka saha? Ka rambut lalaki. Aya nu kitu. Pasti di dieu aya nu awewe nu sirik ka rambutna endin, ka rambutna akil pasti aya nu sirik. Aya teh nu sirik. Aya lah pasti. Digeunangan rambut teh kapungkur aimi pararanjang, aimi panjang. Aima panjang, pararanjang rambutna. Rarapih gitu. Kadang gitu endin teh. Itu eta mah murni gitu, murni lurusna teh tanpa rontok, tanpa ketombe teh. Kadang awewe mah geus dirawat kitu-kitu ge, masih keneh aya gitu nya. Ada kutu teh mah gitu. Naon deui lisa teh mah. Naon deui? Tumila mah aya tumila di dieu mah. Tah gitu anu tadi teh kana dijadikan eta as-sabru inda sadmah, sabar teh eta. Ketika aya kejadian langsung sabar. Tong ku kulutus heula terus sabar. Tapi lamun bisa kulutus heula terus sabar teh naon daripada henteu teuing. Asyamu junnatun, ketika seseorang berpuasa jadi benteng puasa teh. Satu sisi ketika puasa teh jadi benteng teh naon secara fisik jeung secara non fisik. Secara fisik naon? Ketika seseorang berpuasa maka amun pamegat hormon testosteron atau hormon endorfin diturunkeun tah. Turunkeun. Nu asalna bisana isuk-isuk teh rada nyerenteng, rada ngedrop tah, daret leuleus kitu nya. Karena aktivitas jadi horoream kitu nya, dek main bal leuleus kitu leuleus. Sami di istri ge, lamun di istri mah hormon estrogen tah. Biasana awewe saat can puasa mah rada nyerenteng tah, leumpang rada legek, leumpang cepapang gitu. Tuk. Ketika puasa mah leumpang deh. Rada naon? Melenoi dekat leumpang teh gitu, leuleus gitu. Eta secara fisik, secara non fisikna. Naon da urang teh sok aya perasaan manya puasa kieu. Karaos saya ku abi nyarira ketika puasa mah bisa nahan gitu nya kana hal-hal anu sifatna non fisik seperti naon ibadah teh kuat gitu kan itu kana maksiat teh aya anu teh langsung memalingkan wajah astagfirullahaladzim. Puasa cek bahasa Al-Qur'an mah inni soimun aya itu astagfirullahaladzim. Beres puasa da setan teh datang deui baralik deui kitu nya ngakupayan deui setan teh. Berarti ayana aya kitu astagfirullahaladzim bari dibuka seutik. Nya naon basariah manusia gitu nya can nepi kana tingkat kawalian. Tapi lamun nepi ka tingkat kawalian mah kitu nya. Insyaallah kitu teh ditembrag we gitu teh. Dah enaon geus ditingali. Harfud dad wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan tasyurun bi ibadikas sholihin fid dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi sallim. Al-Fatihah.